Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jawara Leuweung Larangan. Ayeuna bagian anu ka-8 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Bah Supriyatna en Sabah di Palihan Sumedang. Kangge Bah Supriyatna ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jawara Leuweung Larangan bagian anu ka-8 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Harita si Cuplis bener-bener teu beda jeung sato galak anu keur nyatu disorohakaneun. Si Cuplis jadi malik nafsu. Manehna langsung narajang ka si Santanu anu aya di satoangeunana. Gua jelong. Si Cuplis ngagajleng luncat kana tak-tak Santanu. Luncatna mendingan sakocepat. Kewawak. Celi Santanu digegel ku si Cuplis satarikna. Atuh Santanu ngoceak. Aduh, tolong Allah. Aduh. Santanu satekah pola ngangkat bujur si Cuplis ka luhur. Tuluy si Cuplis belor dibantingkeun ka handap. Tapi aya ku aneh. Awak si Cuplis anu dibantingkeun teh lainna ti beubeut kana lemah tapi kalah ka ngalayang ka luhur. Si Cuplis langsung ucang angge dina dahan sentul pipir imah Nini Sarnewi. Santanu anu ceulina baloboran getih tapak ngegel si Cuplis laju nyampeurkeun ka Nini Sarnewi anu keur ngelapan beungeutna tapak getih hayam ku tungtung kabayana. Wah Newi, aduh kumaha celi dewek, aduh pegat buaya, wah. Cagel. Cek Nini Sarnewi nyiduhkeun luah seupahna kana celi Santanu. Bet teu sakara-kara tatu tina celi Santanu anu meh-mehan rampung teh lita deui cager eueuh tapakan-tapakan acan. Salah sia Santanu
atuh dah batul keul nyatu kalah diganggu. Kasep Cuplis please tulun Kasep tulun hayu tuluikeun dahalna kop bae hayam mah bisilek beak 2 tilu oge tapi ulang belum heulanya ngalah sungit ngalah pedo. Cek Nini Sarnewi ngagupayan si Cuplis anu keur ucang angge dina dahan sentul. Sugili tewak hayam anu panggedena opat siki tah ngalah kabagean salalea tuluy bakeko bakakak hayamna gancang Sugili. Cek Nini Sarnewi nitah newak hayam nu aya di jero kandang kasih Sugiri. Atuh Sugiri teu kaleket gancang newak hayam eta opat hayam teh langsung dipanggang kabeh. Ambeuna seungit belum hayam meni melengseng ke bawah angin. Si Cuplis anu keur nangkod dina dahan tangkal sentul tita tadi teh antukna turun oge. Manehna panasaran hayang nyaho jeung hayang ngasaan kumaha ngeunahna hayam anu dibeuleum. Sabab salila 8 tahun aya dina asuhan Nyi Ratu Ajar Sakti teh manehna macan kungsi ngarasa daging anu dibeuleum komo bari jeung diolahan sakumaha jalma anu samistina. Mang Sugiri nya ambeh naon eta hayam teh make jeung dibeuleum kitu moal ngeunah meureun Mang oi. Cek si Cuplis bari gog-nagog deukeut pamirunan. Kawan tu teu make calana si Cuplis teh atuh puguh we si otongna karasa haneut ku heabna hawaseuna tina pirunan. Lah asaan we kebun geus asa hilik barina oge tong deukeut teuing kana seuneu eta kanyut bisi kabeuleum awas rada mundur dewek rek nagogeun pariuk rek ngaliwat awas mundur rek ngaliwat mah lega atuh sakieu oge meuni ngangusir ka uing. Lain ngaliwat sih teh tapi rek ngaliwat ieu teh jogeun ieu. Cek Ki Sugiri kituna teh bari muka turub pariuk nu geus deusian behas. Si Cuplis mah can ngartieun sigana mah naon hartina ngaliwat teh. Si Cuplis tuluy nengetan prak-prakan carang nyieun liwat. Mahena oge tatanya naon cenah bahana ari ngaliwat teh. Sabab si Cuplis mah boro-boro kapernah ngasaan rasana liwat. Kana rupa beas oge kakarak harita pisan nenjona. Teu lila liwat teh asap atuh brak kabeh dalahar. Dina waktu dalahar ngariung di tepas imah panggung. Si Cuplis gawena ukur molohok nempokeun nu dalahar liwat jeung beuleum hayam. Tapi lila kalilaan mah manehna hayang ngasaan kana rasana liwat. Cikan uing hayang ngasaan nu ngaranna liwat teh euy. Cek si Cuplis bari ngodok pariuk nu eusi liwat ku leungeunna. Pelok teh panas dingan euy aduh panas. Dasal belegug sia mah Cuplis. Matak oge tenjo batul tuh. Kumaha ali nyiuk liwat dina paliuk. Tah make centong kai Cuplis. Cek Nini Sarnewi bari ngalungkeun centong kai ka deukeut pariuk anu keur dicekel ku si Cuplis. Mitra kaum dangu cag urang tinggalkeun heula kayaan di imah Nini Sarnewi nu aya di lemah dhuwur. Ayeuna ieu dongeng urang malikan deui ka tukang, urang nyaritakeun kayaan di lembur Ciseuti. Harita teh waktu rombongan Nini Sarnewi jengkar ninggalkeun lembur Ciseuti. Juragan Karta jeung pamajikanana Ambu Tarsi babadamian nyawalakeun perkara rek panen parehuma anu digarap ku Majumsih di Ciputat. Embu ari tatangga urang anu biasa sok dibaruan jeung ngunjal eundan teh
lain geus dibejaan ku si Santanu jeung si Bohim kamari. Cek Juragan Karta. Apaan enggeus Abah we mangkukna. Malahan mah cenah cek si Bohim ayeuna mah nu rek dibuat jeung nu ngarunjal eundan teh bakal leuwih loba batan waktu panen ti heula. Walon Ambu Tarsi kituna teh bari ngakeul sangu dina dulang. Syukur atuh hari geus puguh kitu mah. Berarti geus teu kudu dibarejaan deui nu rek digarawe teh. Jeung bener tangtuna oge nu rek dibuat jeung anu ngunjal eundan teh kudu leuwih loba. Sabab apan ayeuna mah humana oge tilu tikeleun legana oge tinu ti heula. Jaba apan ayeuna mah katambahan ku palawija anu kudu diunjalan teh. Nya bonteng, jagong, terong jeung lejet mah keun wae atuh heula Abah tong waka dipanen isuk page todi we bisi teu kaunjal poe ieu kabeh. Nya teu naon kitu oge. Nya sok atuh ambuna geura nimbal sing gede. Kade poho pindang bandeng nang meuli sore kamari teh bawa. Enggeus Abah, tah geus diasupkeun kana rinjing. Tah ieu timbalna geus nyieun 2 timbal. Nyambal mah kewe di ditu di huma ku si Jumsi. Temal Ambu Tarsi bari terus nangkupkeun dulang anu geus kosong. Harita keneh Juragan Karta barang jeung Ambu Tarsi marangkat miang ninggalkeun imahna. Rek ngajugjug huma pibuateun di wewengkon Leuweung Ciputat. Teu kacaturkeun lila di jalanna harita Juragan Karta kitu deui Ambu Tarsi. Geus narepi ka Leuweung Ciputat. Nalika nepi barang srog ka sisi huma gebeg. Duanana kacida karagetna. Kasampak huma teh tinggal rajeg jaramina wungkul. Parena mah geus teu nyesa saranggeui-ranggeui acan. Samalah mah kebon palawija oge geus bersih taya nu ngari. Kebon jagong tinggal tangkalna. Lejet jeung bonteng kari areuyna. Pon kitu deui terong oge tinggal tangkalna. Menang sajongjongan mah boh Juragan Karta boh Ambu Tarsi menekot ka molohok ngembang kadu molohok mata simeuteun. Abah? Kunaon kieu geuning Abah? Ambu Salaki pamajikan ukur silih pelong terus neuteup huma anu ngayapak nu kari jaramina. Jumse ari sia aya di saung teu Jumse. Jumse Cek Juragan Karta gogorowokan ngagentraan Majumsi. Tapi anu digerawanana teh taya ngawalon. Da puguh memang apan Majumsi mah geus teu cicing di saung deui. Tapi geus balik ka imahna barang jeung incu minantuna oge jeung Mang Dabung. Kurang ajar. Palang siang ieu parete digubug ku si Jumsi kabeh meureun Ambu. Na iraha ngalaan pare jeung ngunjalanana. Asa piraku ari beuting onaman mah. Teu mungkin. Jumsi, jum. Sarala kebut. Juragan Karta keur gogorowokan teh ngadon ti seureuleu. Bujurna ti teundeut kana batu kalebah jalan huni anu rek ka saung. Aduh, seueur. Abah? Labu Abah? Lain, dewek mah keur ngaso. Dasar bika ngurus tunjung. Lain hayo pun tangan ya Abah. Lain tatanya. Si Jumsi kala ayo nyieun jalan huni oge mendidina nu hara-haraeun. Ieu Abah mah celang aduh. Mana ieu Abah, Bu? Mana ieu? Eta ieu tukangan Abah. Sok atuh hudang heula yap. Cek Ambu Tarsi bari ngasongkeun leungeunna ka hareupeun beungeut Juragan Karta. Juragan Karta gancang muntang kana leungeun Ambu Tarsi. Ari leungeun nu sabelah deui dipake nyakelan itu. Man Ambu, urang teang ka saung.
bisi si Jumsi teh teh di saung ayo. Cek Juragan Karta. Ambu Tarsi teu nembalan. Maena ngiclik deui leumpang nuturkeun salakina nuju ka saung. Kening eueuh si Jumsina oge Abah. Punten. Ih, gening si Jumsina oge Abah. Terus kumaha atuh? Ka mana atuh ieu pare jeung palawija teh nya? Kitu cek Ambu Tarsi sanggeus aya di jero saung. Alah, dasar nini bangkal wara. Ieu mah bener-bener sarowe jeung nincak hulu Abah. Ambu, aduh. Ceung eta kejo jeung pindang teh kadiekeun narinjing. Mana jauh, aduh, mana jauh, mana capek, mana lapar. Geus ayeuna mah urang niat we heula Ambu. Ke geus reureuh urang susul ka imah si Jumsi. Jeung tangtuna lain pagawean si Jumsi wungkul ieu teh. Geus pasti urang-urang lemur Ciseuti oge kalah belok mantuan ka si Jumsi. Urang ajar kudu diwarak abeh eta urang Ciseuti teh tuman deuleu. Manggeus abahna tong ngecebrek wae tah kejo tah. Jeung pindang we. Rek nyambal oge da eueuh geuningan coetna oge. Coet mutu digubug meureun ku si Jumsi. Teueuh wae abah lah si Jumsi teh tuman. Lain si Jumsi wae, tapi kabeh urang Ciseuti ku kami bakal dipodaran di Warejit. Teu puguhnya tu oge eueuh sambal mah asa tiis kieu. Jeung aduh, eueuh cihaneutna di alah aing. Juragan Karta mending ngosong sabab bahamna samutut pinuh ku sangu. Rengse dalaharna jeung reureuh heula aya kana 15 menitan mah. Juragan Karta jeung Ambu Tarsi baralik deui ninggalkeun saung urut huma rek ngajugjug ka imah nama Jumsi. Teu kacatur di jalanna Juragan Karta sanepina ka imahna teu diuk-diuk acan. Manehna tuluy ngajak pamajikanana rek neang Majumsi. Susuganan cenah aya di imahna kalawan rek nanyakeun perkara pare jeung hasil palawija anu geus eueuh di Huma Ciputat. Juragan Karta sanajan warugana geus kolot tunggang iteuk oge, tapi ari dina kayaan keur dilimpudan ku nafsu amarah mah. Inyana leumpangna mending ngagidig dina cangkengna ngagantel bedog barlen. Bedog anu biasa baheula sok dipake ngajawara mangsa keur ngora. Jauh keneh oge geus katempo ku Juragan Karta jeung Ambu Tarsi. Di hareupeun imah Majumsi aya tumpukan pare pocongan sabaraha gundukna. Atuh Juragan Karta ka Cidahelokna nempo gundukan pare nu sakitu lobana minuhan buruan jeung pipir imah Majumsi. Ari nu araya di tepas imah Nini Jumsi teh didinya aya Mang Dawong, Nyi Maswati, Jang Uar, Mang Oyo jeung Majumsi. Basa sararea nenjo rentang-rentang ti kaanggangan aya Juragan Karta jeung Ambu Tarsi ting garidig laleumpang numuruk ka tempat Majumsi. Sararea geus tatan-tatan rek nyang hareupan Juragan Karta. Tenanglah, keun ku mamang urang sanghareupan Juragan Karta mama. Kade Mang Dawong tong gagabah. Sabab si Karta mah sajabati boga pangabisa teh. Manehna mah jalma licik, kade sing ati-ati. Cek Mang Oyo ngingetan ka Mang Dawong. Anu ngariung ditepas teh rupana wae teu kacerieun ku Juragan Karta oge ku Ambu Tarsi. Sabab kahalangan ku tumpukan pare anu minuhan buruan nepi ka jero emper hareupeun tepas imah. Jumsi, keluar sia Jumsi. Ieu kami datang.
bener wae geningan ieu parehuma teh digubug kabeh ku sia dibawa ka dieu keluar sia Jumsi keluar cek Juragan Karta. Sesoak di buruan imah deket tumpukan pocongan pare anu ngunjung-ngunjung. Dina kayan kitu kurunyung teh Mang Dawong kurut gandekna Juragan Karta datang. Keluar tina sela-sela hunyudan tumpukan pare. Sia geuning Dawong jadi sianya anu ngunjalan anu ngabadog parehuma kami teh Cek Juragan Karta barang nempo Mang Dawong keluar dina hapitan dua tumpukan pare. oh ieu pare teh memang na oge diunjal ka dieu ku uing da ieu mah pare Majumsi nang di huma Majumsi nang melak Majumsi leuweung na oge nang ngabukbak Majumsi Temal Mang Dawong estu teu neung ludeung taya kakeueung yang harepan Juragan Karta kurut dununganana. ieu pare teh ira ngunjalna Dawong wayak ieu geus aya di dieu sabaraha puluh urang anu ngunjalna deuleu nya tadi ngunjalna mah peuting anggeus sajam oge anu ngunjalna mah nya uing we sorangan teu percaya deh ka mah deuleu tangtuna we ieu pare teh dipanen jeung diunjalan oge ku warga dusun Ciseuti meureunannya hari sia Dawong sugan teh geus mantau ka Banten horeng salila ieu teh aya di Ciseuti geuning kurang ajar setan atau adol sia teh Dawong sok ieu pare teh geura pindahkeun ka imah kami deuleu lamun teu alamat malodar kabeh oge deuleu lembur Ciseuti sia hoream teuing sakieu capena sakieu tunduhna urut ngunjalan pare sapeupeting hampek we ku sia Karta tah jeung pamajikan sia anu nongnong bawaan ka ditu ngadenge omongan Mang Dawong kitu Juragan Karta lain deui ambakna. Alhamdulillah manehna asa dihina jaba disebut sia deh ku pangkat Mang Dawong teh geus ngahina ka pamajikanana anu disebut nongnong padahal jeung sanyana apanan Ambu Tarsi matarangna oge meuni nongnong jeung buukna oge rada gundul cerewing di hareupna. Setan atah modar sia Dawong hiu Itu kowe Juragan Karta meuni ngahiung bangbaraan rek babuk beungeut Mang Dawong. Tapi Mang Dawong teh lain oge jawara tina ulin mengpo. Punten. Tapi Mang Dawong teh lain oge jawara tina ulin mengpo. Tapi ku ancaman kitu wae geus kabeunangan mah. Mang Dawong ukur ngagilak bisa ngahindarkeun paneunggel iteuk Juragan Karta atuh hiu plos. Iteuk ngorek ngahanca kana beungeut Mang Dawong teh ngeplos ukur ngahakan angin. Abah manggeus atuh tong gelewet sing ingat abah teh geus kolot hayulah mending oge urang balik deui ayeuna mah Cek Ambu Tarsi bari ngenyang leungeun salakina. Halik nyingkambu nyingka halik tuman ieu mangkluk teh geus kumawani ka abah jeung ka ambu. Hei Dawong na geus poho sia teh kana lalakon mangsa katukang papan sia teh bisana bareto jadi gandeng kami teh gara-gara sia jadi pacundang eleh jajaten basa sia rek ngabegal kami deuleu sia eleh jajaten ku kami ayeuna mah sia moal dibere ampun yeuh rasakeun ajian waringin sungsang deuleu hiya Cek Juragan Karta kituna teh bari brek diuk sila ipis na luhur taneuh. Sedangkeun Ambu Tarsi mah terus nyingkah di eta tempat laju nyalingker ke katayepan katukangan Imah Majumsi. Dina waktu Ambu Tarsi keur ngintip anu rek tarung antara salakina jeung Mang Dawong. Teu kanyahoan ti mana mimitina. Ambu Tarsi sungutna aya nu ngabekem ti tukang. Sing horeng eta nu ngabekem sungut Ambu Tarsi teh Nyi Maswati. Ambu Tarsi tuluy dibawa ku Nyi Maswati rek dibawa ka jero imah. Nu satuluy nama
Ambu Tarsih di barogod leungeun jeung sukuna, oge sumutna dibekem, ditalian ku babengkung. Ari Mang Oyo barang ngadenge ucapan Juragan Karta nu rek ngawatek ajian waringin sungsang teh. Inyana kacidarwasna. Sabab ari Mang Oyo mah apal pisan kana eta ilmu. Lamun ajian waringin sungsang ditibankeun kana karang matak bencar, kana gunung matak urug, komo mun ditibankeun ka manusia, tinang tu bakal ancur lebur papan kalawan tulis. Duh cilaka, Mang Dawung bakal ancur awakna oge, mun kakeunaan ku eta ajian ti si Karta. Aing kudu buru-buru nulungan Mang Dawung, tapi aing malah kanembongkeun diri ka hareupeun si Karta. Aing kudu nyabok nginjem leungeun, aing kudu ngagunakeun ajian anu bisa ngabulau mata si Karta. Kitu geurentes hate Mang Oyo. Mang Oyo gasik nyokot hulu sapu pare, gagang urut ranggeuyan pare anu dijieun sapu. Eta hulu sapu pare teh terus dicacag make bedog pondok Mang Oyo. Sanggeus ngarasa cukup loba eta bubuk cacagan sapu pare teh di parancahan ku Mang Oyo. Rengse mapatkeun parancahanana, leungit wujudna bubuk cacagan hulu sapu pare, jang ngelek jadi rebuan kamarang omas, papanting anu kelirna koneng. Rebuan papanting omas teh kawas anu ngagugu nurut kana parentah Mang Oyo. Da eta we barang curug Mang Oyo nunjuk ka palebah Juragan Karta anu keur sila ipis bari kunyam-kenyam. Eta rebuan papanting omas teh mending ngagimbung laju pulpel ngarumbut ngakulung kana sakujur awak Juragan Karta. Alah yung aduh beres alah. Aduh alah. Juragan Karta adu gelajer, leungeunna pakupis, awakna gegerelengan di buruan. Tapi lila kali lama Juragan Karta teh diberean eling. Maena ingat kana Purwa Daksina, Purwa wiwitan, Daksina wekasan. Juragan Karta ingat yen eta rebuan papanting teh tangtuna oge lain papanting biasa, tapi papanting kajajaden alias jieunan jalma anu ngagem ilmu cipta sarining gampang. Juragan Karta ingat yen anu ngagem ilmu eta teh tayalian ti guruna atawa dulur sapaguron guruna atawa bisa oge maha guruna anu ngaran Nyi Ajar Sakti. Akhirna Juragan Karta macakeun ajian pamunah sarining gampang. Atuh sarengsena Juragan Karta macakeun jampe pamakena. Dumadakan reuan papanting omas anu keur ngagimbung kana sakujur awak Juragan Karta teh jadi ting puruluk maruragan jara di bubuk sapu pare deui. Setan ada kurang ajar nasamangklukna anu geus ngaheureuyan cuman taka ka kami. Coba keluar, urang tarung begalan pati, urang perang silih ala nyawa jeung kami. Keluar sia setan, keluar. Cek Juragan Karta sosoak bari muter-muter iteu koena. Mang Dawong barang nenjo Juragan Karta anu keur muter-muter iteu koena. Ngon beleuwer Ngalungkeun pocongan pare meni pas pisan nenggal kana iteuk anu keur digoeng-goeng ku Juragan Karta. Da puguh dina muterkeun iteukna oge Juragan Karta teh bari ngagunakeun tanaga jero. Atuh puguh we pocongan pare anu nenggal kana iteuk koe teh meni paburisat bangsal raceleng sakuriling bungking eta tempat. Setan ada sia Dawong anu ngaheureuyan make nyieun papanting dina bubuk sapu teh. Cek Juragan Karta nyarita kitu teh bari nyirintil iteukna diheumbatkeun arek ngababuk tonggong Mang Dawong ngan warok haya Mang Dawong teh eleh gesit
manehna gancang ngalabuhkeun awakna laju gegerentelan dina taneuh. Atuh puguh we itek anu dihembatkeun satakerna teh antukna jadi ngababuk kana tumpukan pare anu meunang mocong. Para mitra sadayana ari jang uar anu di jero barang nenjo tumpukan pare mancawura dibabuk ku juragan Karta. Amarahna jadi timbul. Jang uar akhirna luncat kana golodog tepas imah. Laju rek nyang hareupan juragan Karta anu keur amuk-amukan. Eta si Karta cager, lain keur neangan uing sia teh Karta. Hei, kartu domino. Ye, uing si uar-uar teh ye. Cek jang uar ngabadaga hareupeun juragan Karta. Atuh juragan Karta ruas gancang malik. Nalika malik, no atuh. Ari ujug-ujug. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balan. ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.